Gusti Allah dina ieu ayat rek nyaritakeun sifat-sifat penghuni neraka jahanam, sifatan-sifatan jelema nu bakal cicing di neraka jahanam geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Urang kuari melalui ayat ini bisa nyaho si etak penghuni neraka jahanam, si etak penghuni neraka jahanam melalui ayat ini bakal nyaho ka penduduk neraka jahanam, bakal nyaho urang. Bahkan lain ka batur bae buah aing. Ya Allah, Masya Allah, Allah. Setelah Gusti Allah nyaritakeun ka bangkawarahan Yahudi, didatangan Kanjeng Nabi diangkat sebagai Rasul nu tadina ditunggu-tunggu lantaran nyahonya dina kitab Taurat, tapi ku takaburanana teu iman nyana ka Kangjeng Nabi, teu iman nyana ka Allah, buang kawara Yahudi. Sok cek Gusti Allah Muhammad fakta susil kososo bejakeun cerita-cerita dongeng-dongeng tentang kebuah kawarahanana Yahudi, kabiadabanana Yahudi, termasuk Nasrani anu teu iman ka Allah, teu iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. bedakeun fakta susil kosos. Lain eta bae Muhammad sampaikan dongeng ki Bal'am bin Ba'ur, jelema anu geus hebat deukeut ka aing, tapi nyana akhir hayatna kaluar ti agama Islam gara-gara berat kana dunia, pamere ti masyarakat, pamere ti pamarentah, akhirna kaluar nyana tina jalur Islam. Bejakeun Muhammad abengke di tahun 2015 besi aya kiai nu kos kitu tah dongengkeun Bal'am bin Ba'ur, besi aya kiai nu ngarep-ngarep dibere ku bupati, ku gubernur, ku presiden, bejakeun ki Bal'am tah geus leuh kitu. Besi aya kiai anu dedeuketan jeung Golkar, bejakeun tah dongeng Bal'am bin Ba'ur Muhammad fakta susil kosos. Bejakeun ulah mentang-mentang manehna mah kitu ka kiai di tahun 2015 macan sabaraha encan. Sapira ka kiai adana eta mah sapira. Tapi deuleu ki Bal'am bin Ba'ur mah jadi waliun min auliyaillah. Ngageter aras mun ngadoa, murid 500 geus bisa halal liber. Tapi nyana aku diberi hadiah ku raja, hadiah ku masyarakat dan lain sebagainya, berat kadinya poho kain sing hade bejakeun tak kerjakeun kaki Golkar yakin hadena cenah aing mah lain Golkar PDI sarua aing mah jadi peti lu kuat sarua bae aing mah jadi PKB aya kiai minggu harap moal ngaji aduh sanuni tah kuari geus saroplok kiai mah tetep masih utuh, kiai mah tetep paling ge rada isin-isin setik doang, tapi DPR mah geus kalaluar teu ngaraji kuari goblok jadi aing dicarekanan we sanu nyareka ya aing mah teu nyarekan Gusti Allah nyarekan sia, awas sia je parang sana aya DPR Golkar dia ngaji mundur kuari setengah ngaji lah tayang gede ngaji Allah tayangan ku sia pengajian di Nusajen aya nu nyarekan sia lamun teu dicarekan sia mah kos kitu bidug sia mah awas sia kek sada ku aing disogok cenah ki uci ayo aing sogok ku sia saulah leutik
jadi dikamanakeun bikin gue kaki Fudoli kaji Pendi tah los tah kena ngojay di dinya tah aing mah teu hayang aing mah leutik mah tah hayang gede atuh hayang aing seru jak naon atuh jasugihan aing jeung DPR Golkar mah deui parangsana sugihan aing mah sugih hayang dibere ku sia aing mah teu hayang aing dunia sih kan Allah paling jakwai aduh Gusti Allah teh yo orang kenal lempeng awak maksudnya lain atuh mah begitu-gitu maksudnya supayanya orang-orang cicing di dinya teh orenganan keur lelecehan ulah dikira kuaria aya DPR santri di Tangerang ada nyantri ada ngomong gak kula kiai orang yang bener sakumaha diomongkeun ku kiai teu beres di DPR teh ngomong ji atuh diangsongkeun ku jelema tah ngadu jeung sia emang gua nagih cenah anak kula nyaoteng cenah ya kiai di Paraban ku duit kos kieu aduh masyaallah sakeuna teh ajung ke tahun hareup kumaha nyalon deui endeuh tolong goblok tuh jelema aduh ngomongnya gitu bener nama geus ngomong geus beneran gua mah geus bener lillahi ta'ala Allahu akbar jangan kayak ngomong tuh bener cenah kula ya aduh cenah anak kok cenah di Paraban ku duit kos kitu geus boga rasana lagi untuk lamun nyana bae ngomong di hareupeun kula modal kos kitu aju kiai anu daek tah di Paraban kos kitu eta mah kiai pamustungan kos kitu pamustungan teh mah kiai Gusti lalu ngomong lah sakira teh mah butuh sih butuh kumaha naik ka panggung ngadeulekeun ilmu sia raragagan ujianna boro-boro batur sia ge moal bisa gerege ngamangpaatkeun ilmu sebab Balam bejakeun faqqa susil kososo may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun mayahdillahu sahaja ku Gusti Allah ditukeun dibere hidayah atuh untung bahwa muhtadi kauntunganana eta jelema teh atuh menang pituduh sabalikna wa mayyudlil sajelema nu ku Gusti Allah disasarkeun rugi atuh faulaika humul khasirun rugi horenganan kabeh genang Allah insyaallah al-qawlu fi anna dhalika kullahu min indillah al-hidayah minhu wa kadzalika al-idlal horenganan anu mere pituduh Allah nu nyasarkeun Allah urang lamun inget kadinya sararieun jadi tambah hak mutlak Allah nu bere hidayah jeung nu mere sasar adalah Allah ya Allah cuman Gusti Allah mere hidayah teh melalui seseorang geus jadi sunatullah padahal mah dek dijadikeun jelema mukmin kabeh tanpa rasul ge bisa dek dikafirkeun kabeh ge tanpa rasul bisa tapi Gusti Allah sunatullah karana abengke di akhirat babari nanyana
Allah ngutus rasul titah nuduhkeun ka umatna nu manta Kangjeng Nabi teh salah satu rasul inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah jang nuduhkeun basyira mubasysyira wa nadhira, bejakeun Muhammad aya sorga, bejakeun Muhammad aya neraka, tuduhkeun jalan ka sorga, tuduhkeun jalan ka neraka. Adapun engke nu milih nama terserah umat. Ya Allah, geus atuh ku hari Kangjeng Rasulna geus teu aya, dilanjutkeun ku para sahabat. Mentak cek Kangjeng Nabi khairul qurun qarni, pang bagus da qurun adalah qurun kaula. Lantaran kaula mah langsung ti Gusti Allah, lamun aya pertanyaan-pertanyaan naon bae langsung dijawab ku Gusti Allah melalui kaula, langsung ti Allah. Khairul qurun qarni sumayalunahum tuluy anu ngarendeng kana eta kurun sahabat, kurun tabiin, sumayalunahum datang ke atsbat tabiin, ta kurun Kangjeng datang ke kurun sahabat Kangjeng 13 tahun, kemudian kurun sahabat sampai 40 tahun, tidinya dilangsungkan ku sahabat sampai 100 tahun, dilanjut ku para tabi'in 100 tahun, sanggeusna dilanjut ku tabi'in, sumayalunahum atsbat tabi'in. Eta pang bagusna sakitu Kangjeng sahabat tabi'in atsbat tabi'in. Urang mah kudu jowe Kiai Fudoli. Geus teu kahitung ka hadis eta, geus teu kahitung. Ya Allah, geus masa-masa kos kieu urang. Tapi tetep bae jang supaya jaga di akhirat Gusti Allah teh babari nanyana. Zaman saha si hirup? Zaman Presiden Soeharto. Saha kiaina? Bakal dijelas. Zaman saha si hirup? SBY. Saha kiaina? Nah, nanyana. Zaman saha si hirup? Terkecil di dunia, terkurus Jokowi. Ah, saha kiaina? Eta nu bakal ditanya. Ya Allah, ya Rabbi. Allah teh sambarangan mayahdillahu sulama anu dituduhkeun ku Gusti Allah teh eta jelema anu menang pituduh untung melalui sahasya. Hayo geura aya kiai-kiaina terus datang ke akhir zaman bakal aya bae. Abe babari Allah engke nanya jeung nyedekkeunana. Kadituna tinggal milih urang sebab nu boga ikhtiar adalah urang. Sanggeus kiai nyampaikeun bahwa pangeran teh Allah, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh diangkat Rasul Allah, diberi mujizat adalah kitab Al-Qur'anul Karim, dijelaskan ku para kiai tentang hukum-hukum 200 ayat kurang leuwih nu nerangkeun tentang hukum-hukum, kisah-kisah caritakeun dina Al-Qur'anul Karim, sampaikeun Muhammad, sampaikeun para sahabat, sampaikeun para tabi'in, kuari heuy Fudoli sampaikeun. Ngajek-jerek bae nya sapeting 3 panggung. Tanya pun sibuk amat dakwah. Hasil dakwah meuli Fortuner. Heran dakwah lain gitu. Lu tadina teu bisa wudu jadi bisa, lu tadina teu bisa salat jadi bisa, lu tadina embung sedekah jadi daek, lu tadina teu tahajud jadi tahajud, lu tadina teu Islam jadi Islam. Eta dakwah. Tuh,
Aduh cenah tuh salah. Ya lain salah deui tah belah ditunti salah. Okos anu entengin kiai ngomong kieu alhamdulillah cenah kiai hasil dakwah tuh kajian pondok hasil dakwah kajian majelis. Ya Allah. Teh kiai teu ngaji nu kos sekarang itu kan. Katutupan mata hatena tolol bin goblok bin bolon apa kieu. Lain eta tuh dakwah mah kudu alhamdulillah kana dunia. Nu kos kitu mah teu kudu dakwah teh mah babari. Jualan jengkol bisa sia meuli pondok. Bisa jeung majelis ya. Jitu teh kudu dakwah teh mah. Ulah gitu dakwah. Alhamdulillah kiai hasil dakwah tuh lembur anu tadi yang tahajud kuring teu. Sial sama. Saya emang nu dakwahna haji pengen dia tuh paingan. Paingan atuh di Dawahan ku jana moal balalaner jelema teh. Baru-baru ngaba bener batur pugunya ge mengkol malu. Jadi nu dakwah teh anu nyahueun jalan. Kuari urang dek ka Jogja nanyakeun jalan. Ka Jogja jalan ka mana ye? Ka ditu tuh. Bener sih emang nyaho. Tuturkeun urang teh horeng teh nyaho. Ya Allah, dek ka Jogja ieu pra Karangkas Bitu. Ka pagi jeung JB. Kok JB aya di dieu tuh? Emang ieu Jogja teh Rangkas. Ya Allah, aing salah tak eta. Jelema dek ka Jogja dituduhkeun ka ditu ka Rangkas. Mal beres. Kudu nu nyaho atuh anu nunungtun mah kudu nu nyaho. Acak-acakan atuh lamun teu nyaho. Cara kuari. Nungtun jelema teh teu nyaho atuh cilaka. Torekat. Torekat teh dek nungtun ka Allah. Kunaon atuh? Nyana ongkoh beratas nama torekat tapi nungtuna kana dunia maning dirante teh jelema kos kitu rante asupkeun ka sumur parem cor ulah kedah udang deui ji torekat mah geus we ninggalkeun dunia ka Allah ieu mah lain torekat teh kudu make mahar ya torekat bau hubungan jeung mahar atuh torekat bagus kudu leupas dina kos kitu murid datang tejung jang jingjing marah pan sia dibere zikir ti aing atuh wayahna tuh jeruk-jeruk hasil mah mawa tah geus lain deui acara tah ini acara goblok tah kos kitu mah tuh naon bedana jeung bupati tah kos kitu mah salah tarekat mah leupas deui tah sasar kos kitu ngaranna nyasarkeun jelema ulah tarekat ulah kena kanyahoan ku batur pamajikan ge ulah kena nyahoeun. Ulah kena nyahoan urusanna urang jeung Allah. Ngan kage kanyahoan pan ieu salaki hiji bangun puasa bae, puasa nu ngora tah naon. Bingung deh. Kage bingung cara nu kolot teh. Nomor kadua kotip peuting hudang bae, cakeuna teh dideuleukeun. Haju bangonna ka nu kolot teh ka do kolot teh ka nu ngarato ka pamajikanana bageus biasa narekat mah kitu bageus jadi ucodeka boro-boro jeung batur jeung pamajikan geus ucodeka jeung anak kos aju bangana barahan biasana tah sebab teu nganggap kana dunia ieu mah barang norekat nyana teu usaha nu pamajikan dirorodan aya keneh gelang ngadiekeun jual aya keneh kongkorong ngadieun barang norekat jadi kos kieu ieu salaki tolol tah kos kitu ulah tarekat batal toko yang sia tah ka anak tah ieu jeung sia jeung sia aya abah geus abah mendeka Allah bae ulah mikiran abah ngan eta bae sabaraha bogana tah eta mun untungna 100.000 aing 70 itu lain orekat nama kos gitu mengabujangkeun anak ngaranna gitu susah setik mesti salah juga ada mentak kuari guru-guru torekat teh bolot nya ceuk urang mah kunaon hubunganna jeung dunia haul hai kan sia teh murid aing ayo mararawa ka dieu lamun teu mawa sapa siap wae ca ali torekat jadi kajajaden kieu tuh teu meunang ngondang ali torekat mah geus pokona deuk nahaolan
iya nu bogana tuan Syekh dik milu hayu teu kaji teh nu diondang aya hayang kabarokahan hayu sebab nyana hadir di dinya besi hayang ka deuleu sia di dinya ke hadir poe malam poean haul tadi dinya nu mana cenah tuan asal nu jenggotan tah eta oh kebenaran orang Cisoka aya aja gomo ieu tuan Syekh hajunya na ngaku goblok kabehan kangeunahannya na di seh-sehnya na aku saja pengen di kiai-kiai oh iya pugu lain kunaon ngarasa ngeunah di kiai-kiai teh si mana oh teh si anu tolol teh eta termasuk jelema tolol bin tolol eta kuduna mah aing mah lain kiai aing mah lain kunaon kusia disebut kiai tapi sia nyebut mah kaing atuh dungu aing eta blon keneh di sarua lain ya Allah ya Karim nah anu nungtunna ieu kudu nu nyaho jalan mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah fawal muhtadi untung wa may yudlil fa ulaika humul khasirun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atur rugi kabeh nah intina jelema nu diberi hidayah yakni agamana Islam percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah percaya karena kitab Al-Quran sebagai kitab Allah nah iya jelema diberi hidayah bahwa muhtadi sorga urang ya urang Islam kabeh iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi haji urang deh percaya karena kitab Al-Quran matak didengekeun ke urang ieu percaya ieu ke Quran ieu keur didengekeun percaya yes urang teh penghuni sorga ieu penghuni sorga ieu lain lalagaan mun hayang nyaho penghuni sorga ieu tah ieu emang karari penghuni sorga mah darekil atuh engke rapina mah di sorga kuari mah teu dekil keneh emang iya mun hayang nyaho penghuni sorga teh ieu tah nu di dieu doang di majlis di luar mah wallahu alam cek nu di luar teh pan kitu amat sih kiai itu saya kebawangan penghunina mah penghuni sisi lah wa mayyudlil saha jelema anu ku Allah disasarkeun teu iman ngajak jerek bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah Kangjeng Nabi teh utusan Allah Al-Quran teh didengung-dengungkeun nyana nonton di TV teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Quranul Karim eta disasarkeun ku Gusti Allah informasi geus aya di berbagai-bagai lain lalagaan televisi geus aya koran majalah HP emang geus wahara jasa geus loba jasa tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam antara Nasrani jeung Islam perkembangan di luar negeri tapi teu daek iman disasarkeun ku Allah bahkan aya nu imahna teh deukeut jeung Ki Haji ieu saya ieu setegwan ieu Haji Soleh deukeut tapi teu iman masyaallah Karim disasarkeun emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu ku ari mah jamal aya jelema nu teu nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah informasi teh geus luar biasa melalui berbagai-bagai ayo deuk bake naon coba ku ari mah informasi masyaallah mudah nyahoeun kabeh encek Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh ku ari geus anu tertutup informasi tapi teu daek iman wa may yudlil fa ulaika humul khasirun emang endek dijadikeun penghuni nerakanya naudzubillah min dzalik bahkan kuarima perumahan muslim perumahan kafir geus aya jadi nyana lewat ke perumahan muslim berarti kan eta teh geus nyaho nyana oh ieu perumahan muslim ai muslim teh percayana ka pangeran Allah geus nyaho nyana di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam komunis aya Yahudi aya
di orang kapital aya kapitalis. Iya tadi orang aya kabeh. Komunisme selalu mempercayakan materi. Langit, bumi terlihat berarti materi. Tidak ada Tuhan ceknya. Semua ini adalah petet-petet ceknya ini. Ceknya petet pajar buah limus benernya. Ceknya jadi sorangan, langit jadi sorangan, bumi jadi sorangan. Tuhan tidak ada. Dulu pernah ada enggak? Pernah, cuman mati Tuhan. Goblok tak komunisme sama rasa sama rata. Tuh pangerannya nama komunisme. Soviet diurang komunis. Baheula PKI komunis. Kuari muncul kembali komunis. Lantaran urang hubungan jeung RRC. RRC teh kapan hubunganana jeung Soviet? Berarti kan komunis. RRC teh biang komunis sarua. Asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari. Wow, palu arit ambalaya kuari di Indonesia. Tinggal renungkeun ku urang, kok bisa terjadi seperti kieu atuh kumaha ente nu nyicingan negarana. Ya tuh cenah ya presiden atuh ai sia satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia. Negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan. Je, emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan. Je, emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan. Kok bisa je urang teu menang ka ditu atuh cenah bae bodoh. Emang nu bodoh mah kok situ emang kabehan ge. Iya mah betah jasa jadi jelema bodoh. Geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur. Ji, ayo gua. Demokrasi. Nah, iya kuari di urang teh kapitalis. Untung rugi. Lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan. Sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge. Tuhan tidak ada cekna sebab enggak pernah muncul Tuhan. Cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu. Eta komunis. Oh, pangeran ge nama. Pangeran urang we geus kumaha urang hirup babet. Hirup. Bae selesai. Komunis kos kitu. Ya, hukum cenah mah. Hukumna kumaha ngeunahna dijieun ku sorangan. Aya di demokrasi. Ya, ieu kapital, ieu mah untung rugi. Jadi jangan mah make perhitungan, selama untung silakan, selama rugi dan kumaha untung rugi. Ya urang ye. Di negara Indonesia teh ieu teh demokrasi. Nah, nu mantak dipermasalahkeun tentang sosialis komunis. Tentang demokrasi kapitalis. Iya dipermasalahkan di Indonesia. Mayoritas Islam barulah 90%. Turun 80% kuari. 20% kafir. Tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian. Hina amat urang sebagai bangsa Indonesia. Meureun Bung Karno teh ningali, waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun. Aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia nang hese capek nu diseret nu ditembak nu dibacok nu dimurtil dan lain sebagainya. Tinggal melestarikan kemerdekaan kos ya wah walah Bung Karno teh neuleukeun ya Karim bupati sia teh ku goblok-goblok teh gubernur sia teh ku tolol-tolol teh menteri kok begitu kabeh terus ka raja-raja. Bung Karno hudang emang ada teh hudang kamari ge Soekarno aya ka ditu kuari ge ngaji aya Soekarno aya lain lalagaan beneran kuari mah bah pajar lalagaan Soekarno teh ngaji kuari di dieu di mana cenah kiai jeung urang mana tuh Soekarno urang ditu tuh ngaji jalan di mana tuh di deket Tanggalambon aya ngaranna Soekarno. Nah Soekarno eta wasa samira si eta atulah. Nah ieu wa yudlin faulaika humul khasirun. Tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah ieu walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi ieu nyata
kaulah ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam kasiron loba minal jinni wal ins di golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam Allah karim geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh mana sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha eta jelema paralintar luar biasa dagang mararaju politik nah mararaju haju lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri malah manyana ke luar negeri bisa keliling dunia ku pinter-pinterna tapi hatena teh la yafqahuna biha teu ngartieun kana bener hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard teu bae teu percaya malah nyenan gereja malah nyenan kelenteng dipersiapkeun deui di mana gereja di mana gereja di mana gereja macet hatena teh lain jelema bodoh pinter bahasa negeri Indonesia bisa Jawa bisa Sunda bisa Inggris bagus puguh karuhan bahkan bahasa Arab dia bisa dibaca akunya terjemahan teh lain endek iman tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate tapi teu percaya teu iman teu ngarti nya kana bener teh ieu lah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam tuh nu boga pabrik percayaeun ka Allah henteu eta lah ayat ieu nu berlaku walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener lain bodoh nya pinter bisa nyen pabriknya ada di urang dari ulang-ulang negeri urang dalam negeri atuh sarua Cina Medan Cina Bangka loba ngartieun nyana nyahoeun nyana bahwa di urang teh loba Islam di negara luar loba Islam aya Baitullah aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah nyaho nyana tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min Masya Allah urang mah untung ya tuh walahum ayunul la yubsiruna biha ya naga boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah kalawan neule itibar neule nyana kana gunung malah menikmati keayaan gunung neule nyana laut malah menikmati laut neule nyana hutan menikmati hutan malah maneule nyana perkotaan menikmati perkotaan neule berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikeun itibar kunyana matana kunyana teu pernah didelekeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleu gunung masyaallah eta Gusti Allah teu nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung nya moal aya. Urang neuleu laut beu eta laut Rahmat Gusti Allah neuleu laut saha sih nu bisa nyeun laut nya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang mah kan kitu. Ketika neuleu hutan ya Allah ya Rabbi hutan Rahmat Maha kawasa Allah saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti Maha kawasa Allah neuleu hewan-hewan Gusti Allah Maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea ya Allah Maha kawasa Allah saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa neuleu maung horengana maung Maha kawasa Allah Rahmat neuleu deui urang orai aboh ya orai Rahmat saha nu bisa nyeun orai urang mah Maha kawasa Allah
aya angin yang maha kawasa Allah nyeun angin nabrak ka lembur jadi angin beliun wah acak-acakan ku angin beliun maha kawasa Allah deuleu laut oyak laut jadi tsunami maha kawasa Allah saha sih nu bisa nyeun tsunami jamal aya lain Allah mah maha kawasa Allah nyeun tsunami Gusti coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti udah makan gitu kuari mah teu wani nyebut nang Allah teh ieu gunung Bitu wah ini adalah kejadian alam coba kita periksa sebab-sebab kejadian alam kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja atuh suntik kusia maka panasilin bere influenza kadija obat kadija tah ieu urang mah tembung terbawa urang ku Yahudi terbawa urang ku Nasrani terbawa urang ku komunis ya Allah ya Rabbi henteu maha kawasa Allah Gusti meureun aya sesuatu anu Allah murka ketika aya tsunami urang mah langsung maha kawasa Allah Allah nyeun tsunami tapi batur mah lain ini kejadian alam ini dari retaknya bumi di bawah jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian keretakan tanah maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami aya tanah ngeretakeun nang saha goblok sia mah tolol atuh bengker ku sia atuh coba ayo atuh tinggal di babari beja ya ada ngomong ngaco bae ge jangan teu ngarapihan atuh nang Allah beres sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak beta jadi deui tsunami jadi nyana ngocoprak beta nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami ieulah anulah wah sambuar macam buah pohara jasa jol tsunami deui ini Pangandaran lamun nyana ngocoprak bae hajut aya tsunami deui mah bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah ramuan inum ku sia tah ya henteu nyana ngocoprak bae jadi deui bae gunung diocoprakan bae jangan bitu deui atuh maning dianggeuskeun kakawasaan Allah beres selesai geus yang ngadoha bae urang ka Allah teu daekeun nyebut nang Allah teu berat kunaon eta matana teu daekeun neuleuh kana kakawasaan Allah subhanahu jeurekeun urang Kangjeng Nabi naik ke Jabal Nur begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit betapa maha kawasa Allah nyeun langit sakitu rapihna aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah neuleuh ka handap neuleuh bumi maha kawasa Allah nyeun bumi 7 lapis bagus amat tartiban-tartibadana lempengan maha kawasa Allah nyeun gunung maha kawasa Allah nyeun laut maha kawasa Allah Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikeun ka Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon sieun teh ngan hiji bae ka Allah bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak da tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui lah cak Anjing Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate bulu aya eueuh deui moal aya di hate laut aya eueuh deui moal aya di hate bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hiji nu aya di jero hate Allah cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan ditusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tafakur ka aing nanaonan di jero hate nangan aing doang Jibril datang maneh ka ditu
didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus naon hiji bae Allah. Ketika urang sarua nuturkeun Kanjeng Nabi sok gerage lah ulayana naon di jero hate teh mulai apaan saan ulaya naon deuk kijang bae udah kegedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing anu aya kuari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti diragapna geus ralanya sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui eta tolong teh mah goblok teh mah lain ngadeukeutan ka Allah ngajauhan bohong ya ieu mah tapakur teh tolol kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Ulayana naon di jero hate turutan Kangjeng Nabi. Langit tadi eueuh aju aya aju eueuh de ulaya. Bumi kitu kene, mobil kitu kene. Rugi amat atuh. Urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang, haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh. Mobil lu tadina eueuh haju aya kuari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui. Atawa rusak atawa urang mah ditinggalkeun kumaha keungkeun di jero hate sih rugi amat sih dah komo awewe mah nyangkeun di jero hate masyaallah rugi nu mantak lamun ulah yang nyangkeun di jero hate kawinna jeung nu hideung bebas engkena bebas sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan boga kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur moal lain udaekeun emang kurang itu aing jeung teu pati ku batur emang kurang pendek aya dinyana hideung aya dinyana jobed aya dinyana aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolol teh budak aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun terus nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulaya dunia anjahina dunia masa sinuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia masyaallah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakeun hanya untuk sekedar sesuap nasi tolol amat goblok amat. Gua di setan aya nu goblok. Di mana? Tuh di tuh. Lain-lain nu ieu. Ieu mah bangsana. Lamun geus itu hayu coba ge hida amat masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina. Eueuhkeun geura di jero hate. Hiji be Allah cak Allah Khadir sia teh kapan Nabi aing anu diutus ku aing encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing tuh nu keraya di jero imah sorangan di kamar nyana ku ari keur tadarus datang sia Hidir datang adi jero bae assalamualaikum salam saya. Kaget. Panto ditutup, jendela ditutup, tapi ayah. Bulan umpat. Tah, bedana. Ari wali Allah mah lantaran ka Allah telumpat. Malawau, oh Khidir sesalamat. Tapi ketika orang lain ke Allah, tak ngalamun. Dagang karung kieu bae. Kumaha jol we pendi keluar jangan aya naon pak juri eta lantaran nyanana keur ngalamun ya Allah masyaallah Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae kumaha Kanjeng Nabi Khidir bae Habib Lutfi Zarah tek beres Zarah langsung nangtung terus diboro ku jelema beres aya nu sasalaman sanggeus aya nu sasalaman nanya kenal gak sama itu tadi
Yang mana yang tadi selamat? Iya nggak kenal. Sekarang kemana? Oh, enggak, itu Hidir. Jadi dia nggak mau Hidir sasalaman ya lu banget. Balik deh dia sakit ngan sasalaman doang. Mentak sih ada besi Haji Pendi ti peuting. Maksudnya ke sorangan Haji aya nu datang. Ha, ini Hidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Hidir tah. Pajar babaturanana berarti mantap nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah kagu. Boga mata teu dideulekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kafir bae nya nama. Walahum ma'anun yasma'una biha. Boga celi tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, teu pernah didengekeun kana pituah-pituah, teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama sima tadaburin wa ti'azin. Kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan ma ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun. Harita nu teh Kristen anu diutus ke Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkan jadi presiden Indonesia. Betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir. Ku hari babarengan jeung kiai jeung ustad eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah emang meureun deuk dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam. Naudzubillah min Salih nyana nyieun Perindo datangnya nak ke Serang disambut ku kiai walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja. Awas ya kasing hade hileud eta sing hade hileud awas. Datang ke Keresek disambut, datang ke Pandeglang disambut, datang ke Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teh coba. Aju ngayakeun pangajiannya ngadengekeun si Haritanu. Ngadengekeun nyana. Tapi teu iman. Cak di dieu nage nu mantak dijelakeun sima tadabburin wa ti'azin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabur jeung itian nyana memperhatikeun. Eta mah kan nyana mah lain memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana. Hanya untuk dukungan-dukungan. Aneh di Indonesia teh aneh. Kita ulah milih awewe atut jadi. Ayo. Berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk. Ya. Woi, teu beunang ge cenah jadi imam salat ai imam negara matu teu naon. Masyaallah karim. Masyaallah karim. Baik-baik. Imam ngan sakadar nyaritakeun doang jang geus terjadi. Jadi deui kan bupati cewek, jadi deui di dieu bupati cewek wali kota. Nah, ieu mah ka dieu mah geus lain awewe deui. Kafir. Jakarta lamun jadi kafir, coba deuk kumaha? Ahok. Masa urang dipimpin ku kafir? Cenah kafir ge ieu mah adil euy. Ulah nyaritakeun kafir adil. Boro-boro adil jang urang, jang dirina ge geus teu adil jeung teu jujur lantaran teu percaya ka Allah. Jelema nu teu percaya ka Allah eta lah jelema nu pang boloon-boloon. Artina pang pasek-pasekna. Pang teu adil-adilna. Ulah ngajacakeun adil. Kunaon atuh? Sok sambarangan bae. Ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna. Allah teh nyieun langit bumi. Urang percaya eta pangeran adil. Ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil. Kunaon aju di adil-adil, di jujur-jujur. Bakal dihijikeun segera ka ditu. Urang mah ulah kajenting urusan mang jeung elehna mah teu sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih. Mereka dua mun kafir ulah milih. Sakedeung di dunia. Mun dibere. Tuh, tolol teh kan. Moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang. Kunaon diacak-acak, Masya Allah karim.
urang kuari dibereku kafir lantarannya nandek jahat jadi gubernur mungkin kuari mah mewah boga motor boga mobil boga imah bahkan dibere jabatan sabara kebal sia menikmati barang hina didinya tapi aeta akidah sia dijual kadinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal sabara kebal sia menikmati mobil sabara kebal sia menikmati imah mewah sabara kebal sia dijamin sia alam dunia sia 10, 20, 30 tahun memewahan sia di akhirat celaka sia dikulub sia ji eta teh kurang memperhatikan tak kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia lamun hayang nyaho cak Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkeun jeung akhirat hayang nyaho maneh Muhammad bedakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis okos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai metes kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakicep maka jeung dijual akidah naudzubillah min zalik wa min zalik mata kurang datang ke dayangan datang cewek-cewek mabur saya kaditu aing hayang gas aing mah bener tadi itu bener pokoknya lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki rada deureus aing mah lalaki gas eta ge mun merek aing mun teu manteu sia sok jore tungtungna ya Allah ulah hiji be sebab urang bakal berhadapan dengan Allah kunaon kafir dipilih iya orang cilaka jasa saeutik kemewahan dunia orang naik mobil Lexus baby Benz atau orang naik Ferrari oh indah jasa menang ti mana sia hayu orang dahar restoran ganti restoran ganti restoran ganti restoran nang di mana eta sia hayo ieu imah sia gunta ganti nang di mana sia eta menikmati salin ganti awewe menikmati nah saeutik hanya setetes ku kabehan sabaraha tahun saya menikmati dunia di akhirat bakal kumaha Masya Allah karim iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge aing ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara buat kiai acara sebesar-besarnya nih saya kasih modal terserah mau maulidan mau rajaban nih modalnya terserah mau hawalan apa mau pertemuan nih modalnya nyana ge hadir ceramah kiai tapi kan lain si mata dapur tamajangan nyana nyieun demi untuk nyana teu mikir ta otakna kiai Masya Allah karim dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeuk di akhirat bakal dikumahakeun ji urang mah muludan kabehan imajana ditanggung ku salah saurang ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta kos kitu muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi deuk datang ka mana ieu mah urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang lah salah eta kos kitu kabehan ya kula mah boga teh 1 juta ya kula mah boga 500 ya kula mah boga cucur doang ya kula mah boga aqua doang aju datang deui kula mah boga sugut doang kieu tah ayo masalah eta nu lobana mah eta nu terakhir tah termasuk eta ge sarua tah mulu dan truk rame rajanya mah raja bantilok ngomong lagi mah mereka kabehan cek anu ngadahar terus gitu nama bangkrut dunia okos nu bener tapi salah lu mantak aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah sanajan tutulung ge aya nu bener tapi salah nu mantak sing ada kosu bener tapi salah aya mana aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tutulung ka batur sakjana teh boga tanaga boga wawasan saha anu perlu ditulungan gua aing deuk ditulungan turun ti mana ka jalan set
aya ini culak cileuk kieu we geus. Wah, iya perlu bantuan berarti ya. Cek nyana langsung ini dicekel. Ini. Diseberangkeun ku nyana. Stop mobil di stop. Hebat biasa. Nah, beres datang. Geus di. Alhamdulillah cek nyana. Ini kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu cek nyana teh ya. Kunaon dikadiekeun deui. Eta tutulung teh nyaho lebah kos kitu bolon eta. Tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula. Aduh. Ayo nyanana indit teh goblok teh Pak. Eta kan nyusahkeun cek nini aing kudu nyebrang deui bae. Eta lulungan teh nyaho lebah eta kos kitu eta. Nulungan teh nyaho lebah teh kos kitu. Loba urang itu tulung teh nyaho lebah eta. Teu ngepas. Masya Allah boga hati tapi teh dipahamkan karena bener boga mata teh didelekeun karena kekawasaan Allah boga ceuli teh didenyekeun karena ayat-ayat Allah. Nah ulaika kal an'am jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi naon bedana teh jeung kebo bule. Geus eta kafir-kafir anu boga pabrik, boga kapal udara, daharna ge isuk-isuk di Paris, sore-sore di Inggris. Pahara jasa, tapi nyana teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim, eta teh rendengkeun jeung kebo bule, adik kakak. Adik kakak eta jeung kebo bule. Kebo bule, kebo plen. Kebo plen, embe. Rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta. Kakana embe nyana adina. Kakana tetep embe, berarti muliaan embe. Kakana embe nyana adina. Eueuh cenah embe jeung soang. Ya Allah. Urang mah mulia, urang mah iman ka Allah. Urang mah iman pas sa pangeran Allah. Di mana Allah? Ulah ngomong sia. Aing teh nyaho di mana mah. Ngan pokona mah Allah bae, eta geus hebat teh kitu. Naon dalilna coba cenah aya Allah? Aya hulu sia gobong. Bacok sia ku aing. Hebat eta jelema, ngomong sia ku calana awas ieu. Allah sia. Lagi lumpat. Udah sia lumpat, po aing nya pangeran, ning nana dalil lah hulu aing bage dalil. Hebat. Ngomong deui sia jeung aing. Aing ge can nyaho ka Allah. Itu jawara diajak ngomong mal beres satu diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah antara aing mah ngajina ge mingguan aju aing mah ngaji jeung tukang sate sia nanyakeun Allah di mana hayang nyaho sia ku aing Allah meureunna hayakeun atuh kaki uci na ge nyahoeun beres tah eta bener eta jelema teh geus kitu geus bahasa-asa nah hari ieu gagah aya di nyana sugih aya di nyana pinter aya di nyana jadi tekan politik pangbisana perekonomian pangjalana budaya nyana yahoen hartana lain miliar tapi triliunan nu di luar negeri ambalaya tapi nyana ditutup mata hatena teu percaya ka Allah hatena teu didelekeun henteu dibukakeun kana bener ceulina teu didegekeun kana bener kana ayat-ayat Allah matana kitu keneh ulaika kal an'am eta teh adik kakak jeung kebo bule beres geus mun aya si Tegwan mana kakak lu tanya ke orang tanya ahok mana kakak lu emang di mana kakak saya nggak punya kakak punya kapan lu tahu dalam Al-Quran ada kakak Ahok ada siapa kebo bule katanya ulaika kal an'am lainnya nabe kabehan kafir maksudnya ye dibahasakeun ku Gusti Allah ulaika kal an'am kafir-kafir teh percis kos kebo kos sapi kos raja kaya kos hewan ternak dina pada naon ieu fi adabil fiqhi wal basar wal istima tidak teu paham teu leuleuh jeung teu ngadenge balhum Allah balik kafir leuh sasar tibatan kebo sapi nah emang kebo mah diciptakeun teh nya nama teu boga akal
nya nama diciptakeun ku Gusti Allah tatlubu manafi awat tahrubu min madariha. Kebo mah di mana-mana aya dahareun jangan mah atuh ngarasa ieu aya manfaat di dahar. Ketika manehanana dak leumpang aya cai mundur. Nyawa nya kana manfaat di madarat. Ketika aya seuneu nya lompat. Kebo, sapi. Hujan, lompat nya aya hujan bae. Aya banjir, Lompat nya aya banjir bae. seuneu lompat nya. Ai jelema kunaon atuh ieu teh deureun neraka teu daek lompat balhum adon. Eta kafir teh neraka tapi teu lompat. Tarolah meureun kafir mah geus biang neraka ieu Ki Haji. Kemudian ngeridit bae eta teh seuneu teu lompat goblok teh coba. Tolol teh coba ya. Pugu ieu teh maling korupsi teh tapi teu lompat eta ke neraka. Balhum adon. Lamun aya pemerintah kemudian korupsi, lurah korupsi, camat korupsi, bupati korupsi, rendengkeun jeung keboplan. Nah, sia balhum adol. Sia teh leuwih bahaya. Kebo maling daunna doang. Jelema mah dicabut kabeh maling. Kebo mah maling dander ngan daunna doang. Kerep. Datang bupati dicabut kabeh. Di meteran guyana kabeh. Set. Kabeh. Jeung sapara kanca-kancana kabeh. Parangsana. Tuh, datang gubernur leuwih jahat deui, datang menteri leuwih jahat deui. Nu jahat nun teh manteu. Datang calo jahat. Lamun aya calo teu bener rendengkeun jeung keboplen. Malah mah kena maek jeung keboplen kana. Balumpat sia, ngaguling rindes sabak. Geus bandingan ge, beakeun kabeh geus lah ku jadat teh. Geus bawa ancul-anculan ke kebo. Aja liak kabeh dadana brek beres geus. Kawe innalillahi wa inna ilaihi raji'un kunaon. Jadi diliak kebo saha calo emang atuh sedeng. Sabeda diliak ku adina atuh masalah. Balhum adall. Jelema teu pernah aya kadenge maling taneuh, teu pernah aya kebo di kadenge kurang maling kayu. Tapi di Kalimantan kayu sabaraha hektar beak kabeh balhum adall. Tapi deuleu kumaha di Sulawesi eta dijual. Pulau balhum adall. Eta deuleu kumaha tuh kuari set kadieu beak kabeh nang hasil saha eta balhum adall. Jelema nu ngajual can dibayar ku calo ka belah ditu balhum adall. Eta kebo mah paling ge daunna doa, ge geus dihus-hus. Kakara ge karu. Hus. Anu ngahus-hus goblok kebo maling tolol. Ieu dangdeur beak coba cabut. Si tolol teh coba. Di bawah ku ya ada jauh loba ieu urut kebo ieu bawa ka imahna. Saya menang dangder, daunan ku kebo tolol tak kebo. Ayo dibawa bae geus ku urang ka dieu. Belum habak tololan kebo ta tololan jana. Ka kebo ka tolol jana. Kebo ge yang seri kan. Kebo sia wewean. Goblok sia wewean. Cepen sing ngalalewe ka aing. Kan teu ngomong mah ngan bahasanya na tolol sia goblok sia aing mah daunna ge ku sia dihus-hus sia goblok eta emang goblok atuh sana jadi masjid ge goblok mah goblok bae di masjid dulur sadaya yuk urang bebarengan ye kenceleng ye urang gitu non jangan bangun masjid set beres DKM boga kunci horeng set dicokot kunyana cokot teta kebo mah tilok maling kenceng kebo liwat nele wah siapa yang gandeng ngartieun kebo ngartieun dihusus hus aing maling teu naon teh dihus sia tak kenceleng mau ke mana? DKM paling kenceleng duit masjid tolong tuh coba ngomongna mengedan dulur sadaya yuk iraha deui cenah urang yuk mumpung hirup
ayo orang naon gitu ngada sodako engke mah geus payah teu bisa beres darah tangga plak 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 eueuh jelema buka tolol teh eta balhum adol eta randengkeun jeung eneng tuh ya Allah ya Rabb ulaika humul ghafilun jelema nu pinter tapi pinter kabali nyaret tedaekeun hatana didelekeun kana bener boga mata teu didelekeun kana kakaosan Allah ceuli teu didelekeun kana piuruk-piuruk anu bener eta teh digambarkeun ku Gusti Allah okos raja kaya hewan ternak balhum adol bahkan leuwih sartibatan hewan leuwih jahat eta teh ulaika humul ghafilun eta lah jelema-jelema nu poho ka Allah poho kana kanikmatan akhirat majar teh kesenangan hanya di dunia kos komunis kesenangan hanya di dunia kos kapitalis urang mah lain gitu Allah boga kesenangan di akhiratkeun bae di dunia mah nyawa korbankeun jang sabilillah harta korbankeun jang sabilillah sakedeung di alam dunia urang boga kesenangan di akhirat mudah-mudahan urang gabehan dibere benta mata hati urang dibere benta mata urang dibere benta ceuli urang sehingga urang nyaho kana benar ngadenge kana ayat suci Al-Qur'anul Karim neuleuh kana kakawasaan Gusti Allah sehingga urang salamet di dunya wal akhirah wallahu a'lam.